Geus lila kuring hirup teh nyorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi di mana wae ayana, para permitub di mana wae ayana. Alhamdulillah ya poe ayana nicak dina poe teh poe Kemis nya di tanggal 28 bulan Maret. Ngan dewek ieu teh aya di daerah daerah pegunungan, bisa disebut daerah dingin ya. Dingin itu orang di mana itu teh? Ciduwe. Ciduwe. Jadi guys, di daerah Ciwidey ternyata ayah bisa disebut mutiara yang tertimbun. Tapi untuk sementara ini mah nggak tertimbun lagi karena jadi nggak banyak spenderna, nggak banyak spena. Jadi wing teh dek ngagerebeg kabumina salah sawios penyanyi cilik anu jadi uniknya. Jadi kumanya sakeluarga teh nyanyinya. Bahkan dina piti TikToknya itu teh lagu Jayanti tembus sampai 3,5 juta. Wah mantap pisan, ini trending pisan. Tah, bingung nanya-nanya ke warga ternyata belah ditu keneh cenah euy. Aya, orang cobaan saha teh Kang Endang nya. Kang Endang Rancung nya. Oh, ari si murang kalihna mah Neng Salsa Sabila. Tah eta sorana alus. Kemon guys. Wah, euy. Ngan ieu mah jadi naon nya jadi real kieu nya urang teh nya. Kemon. Wah, mantap kieu euy. Kade salah ieu ah. Bener ka dieu? Bener, tadi cek warga mah. Hah? Kapayun cenah. Engke nanyakeun mun aya patokna naon tadi? Patokana ieu teh tiang listrik, tiang listrik. Sia tiang listrik mah loba gehel sia teh. Mun teu salah mah anu aya antena ladar. Alah. Sugane di dia jalmi lah. Patokan teh tadi teh naon tadi teh cah? Anu aya. Iya gitu. Tun, bah. Wah, si Abah ya, punten. Bah. Bari tumaros pami bumi Kang sateh? Kang Endang Rancung paling mana? Aduh, kurang terang atunya. Kang Endang anu sok MC-an geuningan. Anu murang kali teh Neng Salsa. Edang. Kang Edang. Edang, sanes Kang Endang. Iya, Edang. Iya bumina. Anu sok MC-an nih. Anu sok MC-an teh geuningan. Nuhun, sareng murang kalina sok nyanyi. Nah, saya teh sontana. Cobian. Nuhun, Bah. Nuhun apa? Iya, ieu kan nu aya motor. Oh iya. Nuhun. Alhamdulillah pucuk dicinta ulah pun bener ieu mah ya. Wah, ulah pun tiba ieu sugan we ieu. Si Abah bieu nuhun untungnya. Si Abah. Salah moal kade ya. Cobian atuh. Bilih lepat gitu, Bah. Urang ketrok nya banyak. Nuhun, Bah. Assalamualaikum, sampurasun. Tah. Iya. Aduh aing. Biasa. Alhamdulillah ieu. Ya pakai lah gerak sok. Nah, ngomong make nu kieu naon heula. Ame gaya. Apa itu dasi eta teh dasi. Aing ampun ngabaran atuh rek ade mah kos lain jeung dulur wae. Ngaranna ge kan surprise atuh. Lain mun minimal meureun ngabaran mah naon disampakeun lah. Emang aya naon kitu? Nah, ieu karek dage-dage we mah aya. Aing mah haja ieu mah. Siap. Hiji meureun hiji kan hobo teu panggih urang teh. Oh, sono nya. Ada bulan puasa. Puasa gitu. Ayo bulan puasa. Aduh, kaburan. Orang nanti cilana mah ngabuburit lah. Bener. Jeung uing teh loba rek pisan kieu mang. Kumaha. Jadi teh cenah bobonon teh aya penyanyi cilik cenah. Sakeluarga nyanyi teh kabeh. Gitu. Heeh. Samurnya.
Oh, sugan saha eta? Budak pemeren. Budak meureun. Budak pisan eta nya. Asli budak atuh. Kan dia ngomong-ngomong mau dititah saja. Ayo bro balik deui aing. Heula bro. Ngampura mau disuguhan ya, bulan puasa. Nya bae ngarti hayo. Tuh ngan kieu tempo saung imahna ge. Oh, tenang naon, nu penting geus mah urang teh bisa iuh kan. Ya di dia dulu. Ayo ka dieu tah. Oh, Ai sugan teh lain kakak ucil ampun. Bagja pisan aduh. Assalamualaikum ya ah. Kahayang teh ngabaran atuh kumaha we. Ngahaja sebetulna mah ngahaja. Naon ngaranna teh surprise-nya. Surprise. Eta. Tah ieu surprise ieu. Ieu surprise palagi sare gini kan. Ya urang mah heuh geus kieu beureunya balokarna heuh. Oh, alhamdulillah. Jadi teu bisa lamun rek dibawa serius teh hese. Hese ari seniman mah. Nuhun atuh silaturahmi nganjang ka dieu nuhun pisan. Bulan puasa meureun jawabnya. Heh? Jawab meureun. Boro jawab apa nih itu pagawean ieu keur kurang tare we. Tapi kan aya jadwal live TikTok geuning. Sa paling dina TikTok hungkul. Tapi sabaraha teh ngawitan? Live TikTok teh jam 3. Jam 3 sampai maghrib oh berarti menjelang buka teh. Pan edisina teh naon ngabuburit gitu. Aya dina live mah di dieu teh aya sampekeun ka 5 jalmi geuningan 4 jalmi. Eta teh murang kali Bojo sok nyanyi dina TikTok. Bojo terus Neng Salsa terus Rakana aya. Aya di Rakana pameget. Aya nu pameget Reski namina. Reski mohon. Nyanyi sadaya eta. Nyanyi ngan eta mah rada isinan gitu masih kena rada isinan eta teh. Ah teh diacuk kumaha maksudna? Soalnya sedih acuk jadi eraan gitu budakna gitu. Di baju mah di baju. Bisi gitu. Iya. Alhamdulillah. Di baju. Nah, gitu lagi. Jadi alhamdulillah urang teh ku naon teh ku tatanya tadi teh kan duduk kene naroskeun teh. Mapai. Telepon atuh kayang teh. Pan ngahaja lamun nelpon beneran. Ayo moal surprise atuh memang kan baheula pernah ka dieu ngan poho deui gitu maksudnya. Loba nya teh ka dieu syukur-syukur atuh ceung. Ngan ieu mah nya urang doan wae berarti teh. Nah, aya panggih jeung ieu budak anu hade salah. Budak meneng ka dieu neng. Iya, yang norek iya, merejop meren. Amin. Wow. Si Om sini sang kagak. Iya, talik di dia. Tah, guys, jadi alhamdulillah Sim Kuring ya bisa langsung tepang sareng Neng Salsa. Neng Salsa. Neng Salsa naon teh? Reni Salsabila sih nama. Reni Salsabila. Ya. Nami lengkap nama. Yusuna sabaraha ayeuna? Ayeuna teh bade 10 tahun ke sasi 5. Bade ka 5. 10 tahun. 10 tahun. Ke sasi 5 sekedap deui ayeuna. Kelas 3 SD. Alhamdulillah. Ai nyanyi ti tahun ti umur sabaraha ieu teh budak teh? Teh ai seneng nyanyi nama ti Yuswa 3 tahun ieu mah. 3 tahun. 3 tahun teh aya dongeng lucu oge keur ieu mah. Aya dongeng lucu kan ai budak nu lain mah. Mukurang teh bere boneka ku bere biseuneun. Ku bere justru sieun. Sieun justru. Pan tiba heula resep gitu nya sorangan mah boga mikrofon di imah butut-bututkeun sok paranti di masjid. Bere we nu kitu anteng ieu mah. Anteng nguyak toronan. Nyanyi eta teh. Bari nyanyi gitu ka bari teh keur cadel-cadel acan gitu 3 tahun seneng nyanyi nah. Ti umur 3 tahun. Ti Yuswa 3 tahun. Ayeuna Yuswa 10 tahun. Ayeuna Yuswa tos bade 10 tahun. Tapi geuning ninggal dina video-video mah sok dicanak manggung geuning. Ya. Ayeuna teh sok kantor kawit nama sok ngiring begitu. Nya ku abi teh sok dipasihan di we da kalesan sok ngemsean gitu diajak. Pasihan 2 lagu, 1 lagu. Di tahun berapa sayang 2017 ngawitan mengenal panggung gitu lah 2017 nya. Tapi nu ku abi apresiasi nanti jadi si Neng Salsa mah mohon jadi kelihatan nanti bukan anak kecil jadi dalam bahasa gitu kan aslina oke nu paling utama mah suarana memang keren pisan suarana. Berarti turunan ti seorang ti ayahnya. Karena kan ayah seniman, nyanyi, MC oge. Ai si Mamah mah? Si Mamah sanes penyanyi. Bukan penyanyi si Mamah mah-nya. Justru tiasa nyanyi ge ngarencangan ieu live gitu dina TikTok nya. Na TikTok. Live na TikTok ngarencangan ieu. Live na TikTok mah tahun ayeuna we. Tahun ayeuna pisan. Aya mah pan tahun 2003 lah. 2003 bulan 8-an lah telepat mahnya antara 2003 bulan 8-an. Berarti can setahun acan live TikTok mah. Tapi ninggal dina viewers TikToknya lepas ketika live-nya wah. Alhamdulillah. Luar biasa pisan. Terus dina piti-pitina teh aya nu meledak teh saya amin ninggal mah 3,5 juta lagu teh Jayanti ya. Jayanti les. Jayanti teh lagu saha eta teh Ning?
terang. Tapi enak kan laguna. Enakan. Ngan terang lagu saya teh penciptana. Terang. Aya nu nyanyina dipopulerkeun aku saha? Duka. Dede Astrid. TAD asli. Nah, jadi di sini kita akan coba klarifikasi oke ya. Nah, jadi Jayanti itu hasil karya cipta Abah Anton Wikwiw. Oh iya. Dirilisna 15 tahun kapengker. Iya. Ku Abah Anton teh. Nah, ketika kamari viral-viralna di TikTok, terus di Raisikal atau di cover ku Ade Astrid. Mohon. Alhamdulillah ku abi sempat di Raisikal oge. Iya. Gitu tah. Jadi alhamdulillah nya teteplah viralna mah. Dengan uningan mah teh Ade Astrid Tadi asli teh uningan namanya. Mengepen ka teh Ade teh. Ngapain? Pami pernah bade nyaris naon? Kantos pernah? Cacan. Cacan Pami sok dasar. pernah ke. Kinten-kinten bade kumaha? Mau dicium. Daripada dipeluk. Peluk selfie bareng. Iya. Oke, cikan kumaha repna Jayanti teh? Coba Jayanti. Jayanti repna we repna. Jayanti ngait kenjang jipas sini mengket bage rasa cinta. Oh, lebar tong ditulikeun madep sakitu ge geus keren. Da geus kudu panjang-panjang anu netes aja ngeuneu ieu mah geus netes pisan ieu mah. Madep paker. Terang teh madep paker. Aing bae. Pokona mah poe ayeuna ieu bunga pisan bunga naon teh Alhamdulillah, disebut teh alhamdulillah. karena di pasien kesehatan bisa silaturahmi kan. Amin. Biasa kan nonton di live TikTok mantau we Iya. alhamdulillah geuning ieu nya urang teh jadi Bandung Selatan beunghar ku seniman nya. Alhamdulillah ya leres Bandung Selatan paling terbanyak sih sebetulnya. Terbanyak Bandung Selatan. alhamdulillah. Terus memang gambaran lainnya mah karena kasih saum kegiatan job oge teh aya tapi insya Allah mun sawam ke. Insyaallah sawal. Tapi kategori bisa disebut akhirnya kan si Neng Neng Salsa ieu kan dina TikTok disebut bisa disebut viral nya. Iya. Tapi tos aya job nampi kanggo sasi sawah. Upami kanggo sasi sawal mah nemeh ungkul nu nararoskeun gitu Nah, eta teh mohon. Neng Salsa. Bahkan kemarin oge aya sempet tawaran eta mah ngan ku abi teh ditampi ka daerah Banten. Banten Wilayah Banten ngan abi teh teu wantu nampi teh ka hiji jarak tempuh ku tebih gitu. Kaduana ninggal kondisi ieu murang kali. Jadi takutna angkat dia tiasa wae meureun lamun nginep mah di ditu cuman Iya. abi teh aduh biaya cita tami kamari teh naroskeun budgeting abi teh kirang paham nya teh acan tiasa ngamanage cing teh lah. Perkawis eta mah tak jalan heula teh bakal ditampi ku abdi teh kamari teh. Oh, gitu. Kanggo sawal kamari teh mohon. Tos seueur sih alhamdulillah aya begitu tawisan-tawisan kanggo manggung di acara hajatan ngalangkungan tina TikTok gitu. Tapi dalam kota mah alam ditampian we. Sok ditampi ya, wilayah Bandung ieu mah gitu. Banten hungkul urang. Pami keluar Bandung mah kamari teh ku abi teh teu wakawan tu nampi gitu. Abi teh ninggal heula kondisi ieu gitu. Oh iya. Sieun pas ka lokasi, Oh. murang kali teu tiasa nyanyi drop eta nabi kumaha tah mah punya ini pami naik mobil teh. Sok muntah. Nya. Oh, berarti kedah ieu heula atuh teh nuang-nuang teh. Nya nuang eta lah. Namanya teu muntah kemanya. Perlu belajar di kala nanti misalkan yang salah namanya makin besar menjadi bintang, Amin, otomatis tidak menutup kemungkinan karena bisa disebut yang tadi saya bilang mutiara yang tertimbun tapi sekarang mulai bisa kelihatan. Amin. Karena ku ayana media mah ini gampil pisannya. Alhamdulillahnya. Ngambil pisan benten sareng kapungkur urang teh hayang terkenal teh belan rekaman moayar ka TV teh Iya. oh tayang teh ayeuna mah gampil ayeuna mah Ayeuna mah nya. bisa berkarya upload di YouTube gaduh YouTube oke gaduh Namina sami Reni Salsabila. Reni Salsabila oke Penyanyi guys cilik, nanti bantu subscribe oke kita linknya nanti dicantumin di bawah bantu Iya. subscribe atus monet Tuh acan. tapi subscribe kan lumayan eta Subscribe nama terus 2000 langkungan lah subscribe nama. jam Nuhun. tayang anu teh acan Ngana jam tayang teh acan dugi. Ayeuna ge tos bade satahun teu dugi jigana nya eueuh deui jigana. Ka awal tapi mudah-mudahan atuh tebus tanya Amin. Mudah-mudahan bantu tebus, iya amin. bantu ya pokoknya bantu. Iya. Neng salah satu ai cita-cita teh hoyong jantan naon ge Dek? Yang jantan penyanyi. Memang hoyong jantan penyanyi cita-citana. Mohon. Amin, memang udah punya cita-cita. Kan kebanyakan aja nya kali mah Neng cita-cita hoyong jantan naon jantan dokter. Asep cita-cita ya naon jadi polisi. Oh, ini mah jadi penyanyi bener. Mudah-mudahan capek ya kaduga menjadi namanya itu menjadi besar. Amin, amin, Reni amin. Salsabila insya Allah bakal besar karena memang terus katawis lah dina naon teh dina nyanyi
cara nyarinya emang terus enak lah, terus enak pisannya. Abdi oge kalaresan ya aya kakak ucinya klarifikasi oge gitu nya. Nya kebanyakan netizen bilangna kieu dipaksa. Dipakai alat cari uang gitu kan. Nah, itu belum benar. Dipakai alat cari uangnya sekalian Abi klarifikasi bahwa kadang kan tadi ya cita-cita anjeunna hoyong janten penyanyi. Betul. Jadi tidak ada keterpaksaan atau ku Abi dipiwarang nyanyi teu aya gitu kan, cuman nya Abdi hoyong klarifikasi khususnya ke para netizen bahwa Abdi teu kantos maksa miwarang nyanyi ka murang kali gitu. Cita-cita anjeunna hoyong jadi penyanyi. Iya. Memang betul sih Abi ge aya selentingan jadi kan ditinggal pas ketika live kan satu keluarga. Iya. Si A, terus si Ayah, si Ibu, si Neng, terus kakaknya kan ada kan satu lagi. Jadi ada selintingan orang, oh iya mah cari cuan, kot kabelan kikian. Betul gitu. Jadi ternyata kita sudah diklarifikasi karena memang si Neng nu hoyong ya. Nu hoyong anjeunna si Neng nu hoyong Karena kan kuping tadi ke cita-cita memang hayang jadi penyanyi. Yang jadi penyanyi besar. Nya cita-cita jadi penyanyi ayeuna udah nonton, udah ke sawah kan tuh mungkin gitu kan ya. Pasti nyanyi. Alhamdulillah guys. Jadi kegiatan teh kita buat tilu live ya. Terus sampai maghrib. Sampai maghrib. Ngabuburit ya. Jam 5:30 sampai jam 5:30. Sampai 5:30. Tapi anu lagu nu kakuasa itu sabaraha lagu? Banyak ya? Banyak. Alhamdulillah. Anu kakuasa mah lagu Sunda, dangdut, pop. Pop mah nembe Belajar keneh. Tapi anu tos pakem nama dina Sunda. Dina Sunda. Aya teh hiji lagu Sunda anu paling neng sasa resep pisan kana lagu eta. Aya teh. Aya. Lagu naon eta? Asih Saliwat. Asih Saliwat. Tah lagu sata? Anu kagungan sa Igoy Jangkung ya. Igoy Jangkung. Nah, bet resep kena Asih Saliwat. Enakan. Rawasen rumpaka, rawasen laguna. Lawasan laguna karena rumpakana mungkin eta kan rumpaka dewasa. Iya. Cobi sakedik lagu eta. Bade repna bade payuna mangga telangkung. Cobi. Iya kana kamera. Bet teu sangka geuning kieu mamalana nganiaya batin salira kieu rasana hilangkannya asalira pikir bingung hate kedung keclak naci saja rag-rag duriat nate pamentana urang pipisan. Oke, mantap, tepuk tangan. Sigana resepna dina eta nanya, ulin eta nanya. Karena ya walaupun lagu Sunda tapi ulinnya aya beda jeung lain. Eta nya jiga namanya. Lagu favorit sebenarnya. Lagu favorit eta teh. Laguna Kang Igoy Jangkung. Kang Igoy Jangkung. Mang Igoy, tah laguna tinggal kuneng salsa. Ciptaan saha teh Kang? Saya teh Cep Oong. Cep Oong ya. Cep Oong, ciptaan Cep Oong. Ciptaan Cep Oong terusnya. Tapi kersa teh nanti misalkan cover lagu eta di Sultan Musik. Kersa mangga. Siap teh. Siap. Insyaallah mangga. Kita rekomendasikannya ke Pak Harga. Tah yang punya Sultan Musik nanti ya. Oke guys, saka nanti ngingatkan oke ya, jangan pada dulu-dulu ya, kade Sultan Style, Sultan Style-nya. Jadi linknya ya dihanap langsung pokoknya mah digaskeun check out bukan hanya sweater, kaos, topi dan lain sebagainya, celana pokoknya keren-keren. Ayana Iwati di Sultan.style nya. Kangke pami misalkan neng salsa bisa lebet ngakaper di channel YouTube Sultan Musik, insyaallah ke aya bingkisan ti Sultan Musik. Ya. Siap ya. Laguna nonton we laguna. Gampang Kang Igoy mah gampang lah. Kieu jeung Kang Igoy mah gampang pokona namanya. Kang Igoy tambut lah itu ke laguna. Tapi salarasna kantos ieu ngeluarkeun single kapungkur. Anya nya kantos. Cuman teu kantos dirilis ulang deui kitu da kapungkur nuju yuswa sabaraha tahun sang kamari teh? 7.
7 tahun ya? Joshua 7 tahun udah kelas 1. Berarti itu pertama pisan perdana masuk rek. Perdana ngan cuman teu kantos naik, cuman keterbatasan inilah minim modal lah inti nama gitu, inti modal hanya dibikin video seadanya nganggo HP gitu. Janten teu sampai diekspos kumaha gitu. Teu sampai ka naik lah intina gitu. Iya. Alhamdulillah. Nah, guys, ternyata ya gitulah orang tuh silaturahmi kan jadi alhamdulillah ya. Orang enakeun komora mana mah da memang somet ngan hubul teu pagi. Hubul teu pagi jaru. Aduh, sugan teh malah nganjangnya ya dulur ampun. Ya Pak. Oh, burit we ieu mah tuh. Oh, burit. Pami live di mana ieu live? Di paling dia di kamar. Aya khusus tempat. Kadang di dieu, ya. Kadang di mana? Kadang di tengah bumi, kadang di luar live teh. Oh, jadi live teh di mana ya, coba cari suasana baru lah gitu. Okay. Jadi jadwal live-na tiap dinten. Tiap dinten. Jadwal jam 3 sampai setengah 6 lah. Berarti lumayan ya. Biasa di pasien bocoran teh. Tiap live eta suka ngengcuan sabaraha. Bocorkeun. Sawiyo, sok. Ya kengeng 500, Pak. Alhamdulillah. Kengeng 500 400. Naon anu bae diduikeun kanggo spender-spender anu nonton setia Neng Salsa. Ngadugikeun naonnya pokona mah kahiji pangeuteun abdi ngahaturkeun nuhun pisan ieu ka ti kakak ucilnya parantos kersa silaturahmi ka abdi oge ngahaturkeun nuhun tos kersa ngaekspos murang kalih panginteunnya mudah-mudahan panginteun murang kalih sing aya ngalangkungan ti kakak ucil sing aya kamajengan sawalarna panginteunnya kanggo khususna channel YouTube kakak ucil ya sing langkung majeng. Amin. Sing ieu dibantos pokona mah like, share, subscribe-na, komen pokona mah gitu pangitan ti abdi mah tah. Abdi sok kadang-kadang hese ngomong aya tempat kieu mah. Da suka teh bali ajak kieuan. Lain hese ngomong teh anu upload bae. Jadi kadang-kadang gitu. Nah, Neng Salsa kanggo fans anu setia nonton live dina TikTok. Apa yang mau disampaikan? Buat semuanya jangan lupa hadir lagi di room Dede. Nanti yang di roomnya Rini Salsabila penyanyi cilik, boleh nanti di share-share, bantu tap-tap juga ya. Makasih yang sudah berbagi rezekinya sama Dede. Mudah-mudahan terganti. Mudah-mudahan tergantikan lebih sukses selalu. Panjang Amin. umur. Amin. Aya meridingan deui ya. Pokona mah sukses Neng. Amin. Suksesnya sukses pokona malah ti ayeuna. Amin. Oke guys, jadi memang lamun ngobrol mah dipanjangkeunnya panjang. Udah gitu kene pada intinya mah dasar nama cing sararehat alhamdulillah geuningan. Amin. Sehat, Neng Salsa sehat. Oke, kanggo anu nonton tong hilap mampir kana TikTokna otomatis lah tadi pasien terang oke terus terang Neng Salsa mah memang kita tilu dugi ka setengah genepnya tiap dinten live-na. Pokoknya mah terkendat mudah-mudahan orang doakeun oge kanggo Neng Salsa sakeluarga umumna mudah-mudahan sing langkung nanjir. Iya, alhamdulillah tos kersa ngamumule karena jarang-jarang non teh morang kalih nama kan? Iya. Nyanakeun lagu sunat teh kan kadang-kadang isin. Tapi alhamdulillah apresiasi mudah-mudahan ulah cek sepuh mah jati kasilih ku jurang gitu nya. Ku Junti. Oh, ku Junti. Ya, ku Junti. Terus digentos. Emang tiba lagi ku Junti. Aduh, abi lepat. Aing malum saum. Nah gitu guys ya, mudah-mudahan ini nama sing sararehat. Kabeh ya sing sararehat dulu sadayana. Amin. Insyaallah mungkin lain waktu orang tepang deui dina seperti biasa orang ngaplak kawan we, orang mengaplak manepina. Dah karena sekolah mah lamun loba silaturahmi manyakeun umur jeung manyakeun rezeki. Mudah-mudahan we urang teh balik ti dia atuh mawa beas 14 kintal atuh. Bahan keudeun. Ya, pokoknya mah teh ibadah. Terima kasih banyak. Da tosnya terakhir tadinya. Iya. Pokoknya harapan mah intina mah sing sehat. Sing sarehat we intina mah harapan mah eta we abdi mah nya. Saya Stefan William. Abdi Endang Rancun. Nek. Rini Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.